palingan jadi hargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan ada benar eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh ulah wakan nyalahkeun batur ihdina siratal mustaqim eta teh ungah salat diomongkeun dina Fatihah mohon hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalahkeun ka pangeran da pangeran mah mere beja teh lempeng anu mengko teh sia ai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti kebrus ditulisan dina tongong truk utamakan selamat dina tongong truk jelas nyelap teh mah ai supirna balanga mah ngarti kusruk anger cilaka eta utamakan selamat memilu nongeng deui dai Allah mah maha dina sagalana maha adil kabeh oge dirizkian nu iman nu teu iman oge bener contohna urang boga balong kumakan wur we eta para blauk teh dikabalongkeun anu dibalong teh urang teh maksud teh pan mara blauk emas mujair milungakan impun milungakan kaburui-burui kakeuyeuk-keuyeuk milungakan bener orai kadut oge milungakan ngilu malah nu diparaban ku urang teh ta orai kadut teh ngahakan deui tah kanu diparaban ku urang abeh milungakan tapi di mana dibedahkeun engke dipisahkeun pan kun bogana tah ieu mah meureun lauk emas ieu lauk emas alihkeun ka dieu tah ieu mah mujair tah ieu mah orai kadut dipodaran tah mah tah ieu mah keuyeuk tah dikitu sia sok